lamun urang tangga ka luhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula tidinya keke aya guludug nah bakal aya kilat ngegenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu jauheun wal bejakeun wae ja ya odol-odolan di negara nyin hujan sih emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun muslim Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Syuaib jeung Nabi Nuh diutus kemudian masyarakatna umatna teu percaya dibanjirkeun ku Gusti Allah masyaallah jeung Nabi Soleh gitu keneh dibere angin ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah ya Palestina ya Suria Yordania Yaman ialah negara-negara anu kudu dijadikeun itibar ku urang supaya dijadikeun barometer kacamata sangka negara urang ulah terjadi seperti eta sebab ketika Allah ngutus seorang nabi ngutus seorang rasul dibohongkeun ku umatna siksa ku Allah nah lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna awas cek Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae setelah Kangjeng Nabi urang pupus dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkeun Kangjeng Nabi kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongkeun ku umatna tunggu siksa sarua bae. Masyaallah. Nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana. Di samping imankeun teh wattaqau ngajaganya kana iman sieun besi kuper jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmurullah jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fi tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wallah. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati ieu mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua, amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa. Babari jasa iman takwa. Di pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah. Intip ku sia. Diraeun ngomongna mah amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kayaan di negara urang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula. Tidinya keke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngegenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu jauheun teu budak.
di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakan, hujan aya, guludugan. Kiai, ya sia. Rasakan musuh. Atuh kos kitu. Pada dasarna hujan teh kos kitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu kere hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan geus sarua. Panjang orang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai dijieunna di mana dijieunna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang deuk naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang deuk naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun ampura cek Jibril lain wilayah kula wilayah kula mah tuh di desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus seuneunya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah
Kangjeng Nabi Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam laut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Teu pati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit mebes ka laut. Modar. Tuh kan berarti aya sebab lamun leuwih manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat ieu rek nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya ono opo sira nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanan atuh sia. Hujan jeung teu teu urusan pangeran, teu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang teh. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya ku malaikat. Tek. Aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Beladina Sayyidina Umar, beladina Sayyidina Abu Bakar, beladina Tuan Syabdul Qadir Jailani, beladina Syekh Nawawi Tanara, beladina Syekh Asnawi Caringin, beladina Syekh Daud, beladina tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dizarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Ya tuluh atuh ese negara acak-acaka. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir ku hari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak tah. Ku hari di SMP, pakaian SMP, ku hari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Ku hari deuk digawe di kecamatan, make pakaian donan garang PNS. Ku hari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui. Ku hari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jeung teu keur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jah, hubur riasa piceunan nu kos karar itu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Miceunan eta teh seseleh lain nalagan. Nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi lalipatul ruh latipatul sir latipatul qafi latipatul apa latipatul nafas latipatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Hese
kita kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mengayakinkeun moal bisa khusus. Wani disumpah. Ya sombong cenah kuci. Aing waktu sombong-sombong bae mah. Waktu sombong-sombong bae. Kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna. Bisa ngajahokeun. Naon tah? Teu beres kolbuna pagaweanna nah teu takholinya na teu miceunan panyakit. Teu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak, ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilegleg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing? Celi naon ge anjing. Lain celi sia, atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyeudeuk diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mah bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Aju kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia negara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju, deuk nyaritakeun bersih roh sia. Deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya caritakeun kebersihan. Tuh. Ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur. Ulah didahar. Je, sok urang dahar. Ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang. Henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya. Kalian sia ku aing. Ieu mah keur carita deung kebersihan. Tuh lamun urang salaman dibere bagikeun. Ulah kaduhung. Mah kaduhung amat gede tuh. Mal husu teh basa rua bae. Mending leg-leg. Dicek. Geus. Teh aing daya. Kitu keneh duit-duit anu urang rada mang-mang. Ulah. Geus. Dahareun gitu keneh. Mulai urang salat ka Allah. Rada ngeunaheun ge. Allah. Nikmat. Tuh, terus beki dipikiran beki cibet kuari nyaetikeun. Geus bisa kos kitu nyaetikeun, saetik. Urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema. Lamun hareupeun tamu ngecemi ya sadaharna teh. Tilu ieu na ge tilu. Set deuk kadeuleula saeutik mah. Cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus. Tamu balik bae dahar deui. Cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik. Jadi loba kuari loba tuh kuari mah boh itu biasa. Tah eta kan blon eta kiai. Geus apa adanya bae gembul-gembul biasa. Malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae. Terus batur can nambahnya nambah deui. Orang kebiasaan kos kitu bae. Udah dia nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun. Hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah. Khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge. Puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat. Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cek Syekh Athaillah nu boga hikam, kula mah nyambung doang. Cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah, kula mah nyambung doang, sakadar nyampaikeun doang nang macaan. Kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia. Sia mah sia bae aing mah aing. Ih, engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter. Beda. Dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan
ulang ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim. Nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah konsep negara supaya barokah 2 Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan ku ari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ka perkebunan ku ari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe 2 poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa
kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali disolokan-solokan anak ya Karim eta melele rombongan pika-pitain budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ge bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka subur ngaranna nu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkeun pancing tabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan meunang emang eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngoloso deui teh kudu bebe jatuh kos kitu teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan hayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladieuna ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina
pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari teh diberkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna. Teu berkah kuari. Anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu teu berkah ya kuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae. Sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 supaya mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas wae kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu pae hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu pae. Dah pararae. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India. Kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub isap culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu ku gua dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan. Terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi leuh besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong wae kula. Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas pae loba cai pae kana bae ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula. Ulah aya gap, ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah, antara urang sesama urang. Ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap. Sinis bae. Orang salap teu pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun. Nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih. Ieu nu bakal jadi siksa. Kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabok-brokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula. Nah, nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu leumpangna, NU ka dieu leumpangna, Golkar ka ditu leumpangna, P3 ka dieu leumpangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih?
nah iyalah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama. Duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP maldaikeun kunaon eta lantaran tatadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya mah ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunyana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onang komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Ndek ngajak saha istisqa? Ndek ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat, wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas
karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas jia teh teu ngarti sih teu ngoe kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sini Mohon panas bebek Bo kabeh teu cicing panas pan Allah memperhatikan besar toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek ari deuk isi kok embung sahabaturna isi kok sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tak oh bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan tur gebrek bae Kangjeng Nabi mapan di masjid ibu Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi teu bisa hujan teu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyana ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan boh datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kunaon emang atuh ambalah acak jalan teu kada jalan fajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret turun hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu gajaran pan teu datang ka maksud dong mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomongin tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat aja cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah
engke lamun ada riman jeung tadaraku makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut Dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi raji'un kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun heula kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya teh tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Muhtanem Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja caknya nanti. Oh iya, bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna. Urang ngadan urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Troh ngobrol jeung tak besi aya di kuburan nu ngahaneng eta okos naon eta geus ulah dibejakeun lah pokona mah eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cak kana teh terus mah dasar dukun berenang nyaho aing dukun nyaho lain jaknya teh pokon uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu mantek-tek bae kalem geus bae kudu bebeja teh meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi tuh kos kitulah lain make ieu lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu alam itu mah alam malakut teh kudu sebab urang kaambe ku malaikat sengit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat mah di luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nongton nyahueun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim
indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Woi, si anu deuleu ge kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat apa ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih, kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. His, malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Ya Allah familalul qura wallahu a'lam. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul labziyu tawi iki ku urayan kang bangsa lafaz. Laisa fi maduna makna duna agolla awagin jamu giyatin layalan ladayu giya ma'rufatun kugangden kinawaruhi wa kudirat hunalanden kira-kira kenya ugia Huna ing dalam kene banggonan biarba'ina dirhaman kalawan 40 dirham minal warik bifatil wawi macane kalawan fatawa wa kasrail fa'al fiddah lelen kasaken rone warik al fiddati iyani perak Sadaqatun temana zakatun Zawdun minal ibil Nazawad mabayna salasa wal asyara minal ibil Taikum waktu Masagang tetap dalam antaranya telulan 10 minal ibil saking onta bilangan gitu antara 3 jeung 10 ngaranna zaud awazuk jamu wasakin wa wasitun azan lan ladawi awasakikun 60 golak Suarba'atu amdadin lan ladawi sasaiku 4 pirang-pirang mud kalikeun 4 kali 60 wal mudulan ladaya mad abnatun nego sacauk di kafai rajuli kalawan efek-efek rorone wong lanang al mutadili kang sedang ulah jangkung gede teuing ulah leutik teuing sedang alladzi laysa bi'azimil kafain wala saghirihim Amranana ya ladzi kutetep kalawan agung ebek-ebek rorolan lora kang cilike kafai sedang mengenahin sedang janggung teuing ulah pendek teuing ulah sedang gede teuing ulah leutik teuing ulah sedang ngaranna kitu kene geulis teuing ulah jore teuing ulah sedeng ngaranna urang boga pamajikan geulis teuing urang moal bisa ka mamana rempan lain wae neuk ka mamana rempan pamajikan bese nu ngaganggu ku sebab geulis jore teuing urangna los wat neuk ka mamana los pan sia lah malah nu ngaganggu bisa nu beukieun tanda bagus sedang jadilah ikulani lalaki ke kasep teuing ulah jore teuing ulah kasep teuing atuh pamajikan rempan jore teuing cara si eta atuh geus sih diloswatkeun ku nya geus anu beukieun ka salaki aing cek adalah Ikulade seji wujub zakat dari kang awalik wajib zakat fil fiddating dalam salak bahimatil an'am lan rajakaya bahimatil an'am pirang ingon-ingon bayanin yusabi kulli sun bil min zalik
Martalakeun isop saban-saban pantagang tetep saking mangkono pituh baibah. Dua wujub zakat utawi kang kaping done iku wajib zakat bil khamsati awsukin dalam 5 pirang-pirang wasak. Bila tamari saking korma wala bilan wijil fama fauq kabarang kang teteping dalam sadu kuring khamsah. Wa bihadza qalal jumhur lan kayawani kilaiki wujub zakat ngujab til khamsati awsuk ngujab sapa ulama jumhur. Walam yasyarid an yusobalan lora nyarat kening nisab sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah man teu nyaratkeun nisab penting mah boga sabaraha keluarga. Qala lan ngucap ya Abu Hanifah tajibu zakat bil qalil wal katsir. Wajib apa zakat ing dalam kang setitik lan kang akeh mustadilan bi umumi qoulihi ta'ala. Ale kang amri dalil kalawan umum dawan Allah Ta'ala urang numal bisa. Abi Imam Abu Hanifah maku umumna ya jawa nunakhis. Wa atu haqqahu yauma hasadih lan waikun sira kabeh aku ing akeh wong yauma hasading dalam dina panene si wong pokona kaluarkeun bepoan panen dek lo barek saeutik. Itu tilu suku tu zakat kang kaping telu iku logore zakat bimadum nyunduna khamsi awagin dalam barang kang teteping dalam kurang 5 pirang uga minal fiddati saking salaka wa madunal khamsi lan barang kang sandapeng 5 minal ibil saking onta wa madunal khamsati awsukin lan barang kang kurang 5 pirang wasak minat tamari wal habi saking korma lan wijil. An Salim ibn Abdullah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa famal makhfud maka napun utawi kang den jeerkeun bil harfi kalawan haraf fa huwa iku maka utawi makhfud bil harfi ma yukhfadu iku barang kang den jeerkeun yamma bimin kalawan min wa ilalan ilawan lanan wa alalan ala wa filan fi wa rubalan ruba wal bailan bawal kafilan kaf wal lamilan lam wa hurufil qasamilan pirang huruf qasam wa hiya lan ladaya hurufil qasamal waw iku wal baulan bawataulan ta wabiwawi rubalan kalawan waw rubawa bimudlan kalawan mud wabimundulan kalawan mundu. Di mana-mana jelema ibadah ka Allah timimiti syariat naik kana tariqah naik berhakikat ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja raja nu asli lain belusukan lain gubernur Ahok lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli naraja mah wali. Sebab nungaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula
negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah hayang keluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno didinya, aya Bung Hatta didinya, perjuangan aya Imam Bonjol, aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini, jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera sangsaka merah putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapa dan anu ngagulimpang bapa kolot dan anu ngagulimpang pemajikan anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil, anu pamajikanana we ceelian, anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah iya anu dipencitan, anu susuna digodot, eta tebusan sebuah kemerdekaan. Nu kuari diaresian kunyana teu pernah membaca sejarah, menang capek luar biasa nyana merubah kedaulatan. Anu tadina kedaulatan rakyat kuari kedaulatan sieta, kedaulatan sieta, kedaulatan sieta. Nah iyalah eta mah negara teu masa bodoh, ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri. Mimiti orang teu merdeka ku dunia, diutaratur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore. Hanya sebuah dunia, naik turun jabatan, kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu hanya sebuah dunia. Ternyata orang dibudakeun duku dunia, sedangkan Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha, jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun. Sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung satogalak. Sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat, sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat, sahasi jelema nu teu singa teu lumpat. Kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat beusi diterkam, tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia. Padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang, tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat, asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha, jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia. Urang mah ngudag dunia, berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab urang anu dunia diteangan. Nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia. Minimal dunia nu aya orang gunakeun bake ibadah ka Gusti Allah. Tuh bupati keterkam ku dunia, tuh gubernur keterkam ku dunia, tuh DPR keterkam ku dunia, tuh MPR keterkam ku dunia, tuh berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur keterkam ku dunia.
di mana dunia yang dituturkan cek nyana puncak yuk, cek nyana Bali yuk, cek nyana ke luar negeri yuk, beli taeda masuk hotel yuk, orang meli yuk, jajan yuk, dunia keterkamnya aku dunia itu nama keterkam ku dunia sebab dunia naya orang mengudak dunia nawa ada nawa jadi teu katerkam. Nah iya lamun kiai ngudak-ngudak dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar. Kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD nya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa bagi ipis iman dilengitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerkam nyana nu kamari mah asaraya di masjid kuari nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerkam. Nah satungtung gitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk memual keluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketiga orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri orang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah. Kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang kuari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan gorang kayakna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nu kos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah buukna panjang mendak lamun ubokna panjang berarti eta setan. Nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingjina loba eta setan. Aduh ih cenah jalain setan lain mah jelema okos setan. Wow. Tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api. Aya jelema panjang buukna kemudian cicing bae. Ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal buukna mah panjang maka levis. Ternyata orenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus. Masyaallah aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae. Jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah lah cenah aing moal dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong baik. Aduh ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan.
Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun orang geus datang ke hakikat mah aya kanikmatan sebab orang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat mah moal kitu. Aing ye dihirupan nage ku Allah, ruh aing ditiupkeun nage ku Allah, sementara ruh aing geus wawuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya, alastu bi rabbikum, lain tah aing pangeran sira, qalu bala syahidna. Roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang, berarti nya geus wawuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus wawuheun jeung Gusti Allah. Geus atuh nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, nu ngagerakeun Allah, nu nyicingkeun Allah, kabeh Allah. Aing lempang nang Allah, datang ke masjid nang Allah, nangtung di dinya nang Allah. Waktu jam sakitu pas berarti sholat zohor, berarti atuh geus we teh kudu sholat Allahu akbar hakikat diusoli-usoli ge eta teh maksudna mandek sholat zohor. Sementara jelema anu berhakikat bang geus wauheun golbuna hadir jeung Allah, nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah. Ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi, maka hadir Allah di jero hate. Dengan kehadiran Allah, lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah. Geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah. Geraknya na gerak Allah, cicingna na cicing Allah, deuleunya na deuleu Allah, dengenya na denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah. Maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah, geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah. Ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calon maribut nanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha. Anu Mang Zaid atuh geus ditanyakeun mah ti lain. Bos dek beuri teh henteu engke ditagih nanyakeun goblok. Entek sing ade jeung bos mah tuh. Tanyakeun tatana saha aja ukur, urang mah nanyakeun ngukur geus. Endai ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus. Aja kunaon tuh? Ieu nu sabaraha dibelina? Sanuk meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur. Aduh, puyeng aing. Diteuluh bisa ta bos dah. Lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tadi digeserkeun basa etik tah. Urang ge nyai-nyayan. Heueuh oge. Ngan ulah. Naon nu mantak ulah? Ieu kan ngajina umum. Mantak bari lalagaan ge. Urang ngaji kos ge serius. Atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk. Wah, cek pamajikan kunaon dia? Kunaon jadi kieu ieu tas ngaji. Pokona mah bakal ngahakekat urang. Urang bakal ngahakekat. Mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina. Sebab can wayah urangna teu masantren
aya nu masantren ge atuh eta dengan umur masantrenna doang nu kebel. Jadi pondok nama nyaeta teh kos kitu. Ye pancen kiai sok sombong. Sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna Pansa Paris, salembar aya coretan 2 lembar eueuh. Salembar aya 2 lembar itu pencatan dah eta kos kitu. Berarti sia teu istiqomah eta. Atuh ai kitu onam. Sia sok aju ka aing teh jeneng duh kiai sok sombong. Lain sombong deuleu kitab sia. Malah tafsir Munir sia ka mana? Eueuh, di kuan? Dijual pakai nganjang tuh kan. Tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh. Mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid. Ngeunaheun bakalna sebab naon? Cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan. Seetik bae tadi tah. Atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat. Ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah, boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah. Nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah. Ketika nu eta geus dipicen bray ngagebray ieu teh tabir halang. Jih, atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat. Hartina teu make syariat teu usoli jeung Allah. Jangan salat teh gelinnya anak Allah. Mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu, eueuh Jenar ge Allah. Allah ka dieu, eueuh Allah ge Jenar. Eta hese, sudah manunggaling kaula Gusti. Bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah. Sasar teh urang ngomong geus kitu. Emang teh sasar atuh sasar sebab naon? Urang mah muhdasah. Urang mah hadis, Allah mah godim. Masa ngahiji nu godim jeung nu hadis? Nah di dieu nu urang khawatir. Ieu kan menceritakeun perasaan, eta menceritakeun wujud kidam baqaw maqala bal hadis kiamun. Lah eta mah sakadar kembang lisan. Kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqaw muqalafatun lillawadisi. Kembang lisan. Kembang lisan nama. Jai tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu. Di awak urang aya golbu, di jero golbu teh aya sir. Aya golbu mah ieu mah sonubari, bentukna okos buah sonubari. Ketika dioperasi aya jalain eta, tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging, aya naon garang-garana kulit, aya daging, aya getih, aya tulang. Di jerona aya rohan. Geus di awak urang aya roh, di kolbu urang aya sir. Hijikeun gerage roh jeung sir. Etalah ngahijikeun eta. Frekuensina ketika aku roh jeung sir, maka bakal muka blak, muka syafah ngaranna. Mentak isuk-isuk muka calana, muka hasyafah. Bari utek-utekan. Atuh teh kudu subuh bae cek kabeh berojak mah. Kapan maunya aja. Luar biasa. Atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mantak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia, makhluk, nafsu, setan. Maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang. Rasul mah geus maksum, langsungnya nama jeung Allah baena naon. Maka lantaran Rasul uswatun hasanah, Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz. Lamun wali lamun Rasul maksum, lamun wali mahfuz. Ketika orang bisa kitu ngaleungitkeun keterjalan dunia, makhluk, nafsu, setan, maka urang teh hadir di Allah. Kamana bae aya Allah ma fi jubati ilallah. Dan di jubak wal kecuali Allah. Allah bae.
nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakekat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita bo budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikat nama tu geus jadi tu nama teh Allah Allah kan urang ge berbicara hakikat mah gitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikat nama tu geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari teresep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem kita nang jadi resep guari tanang Allah isuk pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah. Nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat tinggalkeun syariat nemantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lasa karung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang kaluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh ceuk dina patul nyieun ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek diela supaya saceuk syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis teu bisa dijual belikeun petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikeun sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya haju aing bere atuh Gusti teu naon cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah ta nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeunana geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual ayeuna mah lain tah aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah kan teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak je ieu naon ye ieu di karungan ieu teh kotok waduh aing butuh karung aing mah teh aing meuli karung ieu sabaraha teh karung ieu karung ji teh mah teh kotokan geus bodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung mah teh sabaraha teh karungna 4.000 cek cenah ieu salembar geus atuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotokna mah los jang sia leuwih mantap kan
Cak Effendi bener oge ya. Je, tuh jadi dikutak-katik bangeun bae. Nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu. Mang, meuli karung, ya. Kula tadi memeli tama mangan mutan najis kan. Mutan najis itu bisa dikumbat sama karung meunang. Kula meuli karung 100 karung, sakaruna 4.000. Eta teh kotokna los cek siap cek bogana. Padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae. Aduh, cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge. Anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis. Nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah masih kajen ngomong ka kaler ge kieu ge sia butuh teh kotok bloon. Sadajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000. Geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok. Cak ahli hakikat lah. Guys, teberes. Tuh kan. Kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah helah. Ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae. Geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu. Je, ieu mah halal. Nah, los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina. Aing mah geus datang ka Arash. Boh, luhur amat. Sia-sia aing. Pokona mah aing mah teu da. Tuh. Kuari malam munaya jelema nyaritakeun caksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram. Blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram. Bolon. Kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir. Asupkeun lama ke proposal ke pemerintah, di pemerintah makan duit teh halal. Geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal. Sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal. Bisa atau bisa bae? Sok jeung dalilna aya sia beuki mah. Wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan. Nah, ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara. Ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik-baik halal. Proposal ke pemerintah halal. Baik syariat mah masalah ketika dibalikeun ka ahli hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun deuk diulah deuk dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah tek ceuli datang ka bisa khusus salat. Buktikeun guari mui mana anu khusyuk depag mana anu khusyuk bupati mana anu khusyuk salatna. Oh cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ka pendopo aja khusyuk tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremet mah sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun gaji pudoli mah nya nama bener 3 juta. Kunaon dibeda-beda tolol tah. Awas ya ku aing protes ka jeung kumaha ge. Teu nyadar bahwa nya nama lain kiai. Eta maksudna lain husu enak kos kitu tah. Aju orang datang deui diundang ku camat. Aju berkatna leutik. Camat pelit. Aju berkatna gede. Beu pantes bae gede ge ja camat ieu. Dikira husuna. Moal bisa bensin kos gitu. Jadi kajenteun ngaler ngidul ngetan ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna. Nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya. Nang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah. Tuturkeun ku sia ahli hakikat. Modar bisa sia. Ayo. Moal gauda gali hakikat mah. Ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi dalil lagi atuh leg-leg sia dalil ngaji naon sia Fathul Muin ngaji naon sia Fathul Wahab Raudhah Ikna
leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu nu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajian hukumage teu kudu diniatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajian hukumage nu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum nu mantak nangtung di hareup sop berarti bener salat teu kudu usoli-usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli sarua jeung dek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas jeung deui lamun panas teuing dek di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti teu kudu mama siap enggak sih capek tah ngomong kos gitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos gitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupulupan palipidaan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema maulah sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kang mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus dikontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya dituntun ku guru nu mantek teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunanna tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak paamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal mah nyanang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama ya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat
nyana balik di pondok makan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabladina aya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong bro nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji ku ari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartos nama cenah hayang Avanza ngan duka kumahang ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan nu ngawinan jangnyana doang sorangan nah iya kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab